Bong. Asem bacot ya asem. Boga udut teh. Aing boga duit mah meuli udud tadi ge, teu boga. Aing mah. Terus kumaha ya? Nya kumaha? Madog yuk. Deuk madug naon? Madog buah. Tuh buah tolol mah jadi duit madug buah mah. Terus si madog naon atuh sama jadi duit. Tah, pengen boga ide. Kumaha lamun nipu budak? Kumaha we piduiteun mah? Penting mah lancar. Nah, cocok eta ide. Kuy ah. Et 50 DG lebaran ya. Teu baru gak duit aing can kebeli baju, celana. Aya barang jijina ye. HP doang. Jual wae apa nya? Jual apa nya budak? Ayo, ngen mana saya? Kela ieu. Ka mana makan orang ya? Kemana ka ditu aya? Ada boleh. Duh aing ngajual HP ka sabda kada reueuh ieu. Puyang. Ping bangsa ping. Mana? Cocok ya. Kesurangan hari dia. Oi, Ayo juga. aing ngiluan ieu kah? Set ping kebenaran pisan nih sia ka dieu. Aing jual HP ya. Tah, ping kebenaran pisan. Aing geus lah. Aing sikat lah. Aing geus sikat. Siap belangsak amat gaya we, preman. Buka duit, jual HP. Set nya kumaha tuh ping? 50 D lebaran, aing can meuli baju. Aing jual HP ya, bantuan aing ge. Paling ditolongan lah, paling dijualkeun HP-na. Eta kira-kira yang menang komisi moal ieu. Set santai komisi mah. Ieu ge laku meureun 1 juta mah. Sia 300 kajeun. Ayo paling dijualkeun. Lumayan lah aing boga komisi sakitu ge. Geus saya tuh aing milu ka budakna ieu HP-na. Ya enggak sih mah tungguan di dieu. Tungguan di dieu. Ieu mah jualkeun ku si Ciping. Aing anu ngajualkeunna sa taguana di dieu. Oke kuing kita anterkeun ka imah. Kalanya. Ayo, Bang. nuhun ieu nya. Ayo, ngasih tulungan. Ajeun lah aing percaya lah ka babaturan serangan dia. Lumayan kan si aing ge mangsa hiji ieu. Lumayan, untung 300 ge pego ewang. Jeh, daripada pegoh ewang mah, iya jual, ka itu pura-pura leungit. Jeh, Ngambek moal yang ada. moal pokoknya itu boga duit ieu sama-sama teu boga duit. Heuh nya aja Kumaha dikeun. ge 1 juta ge gope ewang. Lumayan ya. Heuh teu. Bener. Ayo. Mana sih budak? Biasanya jam sakitnya geus mulai anu ngirim barang ya. Mau barang biasa nama ya. Tumben pae nama sepi. Tungguan lah sugan lah. Jadi kita datang sugan. Kong kela. Ieu HP-na jual kasa. Nyau yang putar-putar can menang ieu ya. Bubu ieu. Mana buka kenalan teu penampung HP? Aya penampung HP mah. Aya. Aing geus jual ke penampung lah. Di mana? Si Iqbal. Hayu jadikeun. Ayo guys, ayo. Nah, biasana hari lilaki mah sok jadi budak. Lumayan aing kebeli baju meureun sasetel 2 setel ge. Tuh, budakna tuh. Oh, saper yuk. Ayo. Nih, Bos. Yuk. Bos. Beneran ya. Kumaha? RK jual barang. Iya urang boga Kumaha barang. ya? HP. HP. Geus duitkeun wae lah. Duit. Baik. kan. Ditempo heula heuh. Sok cek. Sok. Bos, tak kumaha HP jadi teu? Boleh, HP nama ya alus. Heeh. Kan harganya mah cuma dikira ieu 800-an lah. 800. Emang Oh. nanti bisa tambahan deui, Bos? Geus mentok ieu sakitu, kan kurangnya dijual deui. ieu teh. Kumaha, Bang? Kumaha? Jadikeun lah. Geus jadikeun lah dia. Jadi, Heeh, jadi ya. jadikeun lah. Benernya. Buset tah, duit itu 9.000.
Oh lah. Sian anu nyopet. Ayo sok, ya. Ya, Ini pasti. hitung bos. Kumaha? Pas ya. Ya nunya ya. Yuk. Ayo, Papa tuh ke. Cek ka Dede ya. Siap. Tuh kan cek aing ge naon ari ditunggu mah. Pasti aya nu datang. Iya duit di kantong ada 800 boy. Cuma orang pesta. Ayo belikan pocong. Pocong. Boy. Ayo. Lumayan di HP aing belian 800 dijual 1,5 juta. Untung. Ya, pocong hasil nih yang Yang belikan dulu ya. Bos. Kedang lah. Oi, non. Non. Iya, ya barang baru boh. Kumaha ya? Iya, dengan barang baru HP. Ayo tuh. HP. Oh, Si halus milik nawa. ayah gitu. Ngala ya. Aya ya HP mah karaktikene pisan ieu mah asli. Bener pisan yo. Ya, Coba nempok. tempok. HP mah alus, no minus, dijamin puas ente wa. Ya emang dek dijual baduit, Bos. Het aing belian lagi mahal eta. Aya salaya leuwih na we. Oh, emang kita belinya bara. Gede liwean lah seletik mah. Lah kajeng ku aing jual 2 juta we lah. Mahal amat 2 juta. Kurang tuh, Bos. Dah. Het deh, budak lila amat sih. Modar sih gak nama ya. Ayo geus lah, kasihan mah kajeng ku aing bere 1,5 juta. Tuh, kadang plus aing bere ya. Memori 4 GB plus lengkap. Ini ngomong aya film mana Bos? Anu ieu 2 huruf teh ya. Oh, eta teh isina plus film BPKB Pinu. Abang ah. Oh. Coba ya. Sok jajal lah jajal. Ya diasupkeun lagi ya. Oh, sok. Gila. Wih, boleh ya, Bos. Maralus sih mah ya, mantep ya. Aing geus jadilah. 1,5 juta kan? Heeh. Ya. Tanya. Siap. Pas Aduh. kan? Pas. Udah dihitung percaya enggak sih mah? Boleh. Aing geus gitu ya. Gitu doang. Oh, ya. Heeh. Ek nonton ieu lah biasa. Siap. Ya, nun ya. Siap. Bos, ayo. Ayo. Tuh. Pang paho mandi adus. Heeh. Lumayan nih jeung di kamar jongjon nih mah. Mantap. Het lila nungguan budak aing balik ah. Modar sugan aing nungguan budak. Sedingnya gitu. Kayak mana Sugan? Ayo, kayak mana? Het salila-lila aing nungguan budak kan jual HP. Lila. Nyusap di mana meureun teh budak? Budaknya itu. Iya. Kunaon ya? Kedengeran. Kunaon? Iya. HP nya teh jebur. Jebur. Tadi aing ngebak, kapanggi ding, kapanggi. Aing menungguan lila-lila. Jadi kieu ding, aing tadi ngebak di ciping. Nyebur HP-na murag teu kapanggi. Terus Tadi lilana mah neangan HP teu kapanggi nyebur. ya sia dua anu lah sok heureuy ge. Aing butuh duit Beneran ya. aing ding, beneran ieu. Bener ge, Ping? Beneran HP-na teh jebur. Cenah pas kitu geuning. Aing urus ngebak tadi teu nyaho di celotana ya HP. Aing butuh duit masalahna ye. Ya campuran ding nya. Si dua nabi ku aing. Sewa aing kasih ya. Beneran ding, sumpah ulah sumpah ieu mah sok ayo. Beneran teu jebur. Amat sih. Ding eueuh sumpah aing. Bener. Bener. Bong, Sok sumpah ayo. aing bisa kitu HP aing eta. Aing butuh duit. Geus kajen lah nu mah nya kumakeun deui atuh. Aing narimakeun lah, moal bisa ngadat. Anu eueuh mah eueuh geus kajen, pokeun we. Dah hampura ding ieu mah. Nah, ieu haja Ngambek sih ding hampura aing ding ya. Eta aing leuleus ieu, aing teu boga duit keur mah aing eueuh. Oke lah misalkan kapanggi mah digantian deui apena. Kajen ulah kajen. Nya hampura ieu nya, hampuranya. Ayo. Tadinya makasih lah orangnya.
Ku aing teh budak lah lain babaturan cenah ku aing geus digeprek ku aing. Aduh aing akhirna teu boga duit aing. Duit eueuh, HP eueuh. Ieu aing. Kita selamat guys. Mayan duit kumaha kan duit ieu? Pesta. Pesta. Karaokean kumaha penting? Siap. Boleh. Mat. Ade. Naon sih? Ade lah. Hong, tapi aing teu ngeunahnya ka sending. Geus ulah dipikiran aja bro. Naon sih? Woi, Kali ya. Aisyah kunaon nempokeun? Deung lah. Coba nempo. Naon Siapa sih? boga HP? Eta be saha? Apa aing gak meuli ieu mah. Meuli keur rasa meuli. Keneh. Coba nempo aing. Yo, tah. HP aing mah goblok. Aing nang meuli. HP aing coba nempo aing. Tuh HP aing. Wow aing. Ah, itu nyawa aing keur meuli tadi. Wah, Beres. Meuli di sas ya. Biasa ya, Bos. Lu bener. Heeh. Bos Kemana sih? saha ngaranna? Bos Iqbal. Saya kemana sih, Ding? Tadi lah sini lu. Mana tuh penjelasan aing HP eta? Tuh atuh, Bro. PA. Bos. Naon sih? Coba di mana, Nak? Oh. Saya meuli HP di mana, Nak? Meuli 12 ieu tah. Ayo, Bro, di dia lah yang ngomong. Ya, Bos. Dia kira enggak dia. Ngobrol. Iya, Bos, sampurna ngaganggu ya. Ayo kalem. Orang butuh penjelasan, manehna mau HP urang eta, cenah menang meuli di dinya. Mau nang meuli di urang eta mah HP. Orang kan ceritana kieu, orang ngajual ke pangajualkeun HP, kasih ciping jeung kasih embong. Terus Terus dibawa, teu balik deui HP-na. HP-nya si kaos kieu. Duit eueuh, HP eueuh. Belakna anu leutik kamu kok, nu leutik jeung nu jangkung. Tadi mana ngajual ka aing. Oh, ngajual. Bara duit. Ya, paling jual ka mana 1,5 juta. Ngakuna mah ka aing eueuh teu jebur HP-na. Leungit. Nya berarti eta mah budak ente nu ngabohong. Geus lah Udah urusan. kamu lamun teu percaya, budak ente titah ka aing. Geus kajen lah, beres lah urusan maneh mah, itu urusan urang kajen lah. Ya, Nya, nuhun ya. Geus kajen HP mah. Kan Ding. Siap. Peng, geus ya. Sigana mah nyawa si Ending ieu. Jika nama. Mah ieu. Ayo samperkeun heula. Sia duaan. Oh, belum ngajak amat sia Itu duaan. jeung mage atuh nu bener gitu. Ah, goblok aing ditipu.